ujung selewe tuh akang. Punten teu kabujang disanggul. Nah, si Gamai. Dapat keserang harurusuh atuh ieu teh. Manawi teh bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ieu amplopna heula urang buka. Sok buka amplopna. Pamundut lah. Ditong bisa udah dipisahkeun pamundut gitu. Hijikeun. Pamundut. Oh. Ti Bapak Kesra lagu anu dipundut. Daun dut. Dina lagu Bangbung Hideung. Hebat ieu malah satu. Kumargi bangbungna tos enggo pemutih. Urang gentos wae. Aduh kunaon? Dina lagu Talak Tilu. Keun bae. Kumargi teu cios tatalakanana. Urang gentos dina laguna Jair Mundur. Keun bae Kumargi aya tembok di pengkera teu tiasa mundur. Urang gentos dina lagu Mobil Butut. Tah mobil butut. Kumargi mobil tos nyanak nu sae. Aduh. Urang gentos dina lagu Oncom Gondrong. Sok atuh. Kumargi tos dicukur. Urang gentos dina lagu Tolol Kombinasi. Tilil. Lain tolol atuh neng tilil. Kenalkeun heula saha ieu sinden teh atuh kitu ngaranna. Heeh. Saha jenengan teh neng? Nami Abi. Isin. Cecengiran. Teu kudu isin-isin jeung akang mah. Luprak we ada mau dipelet atuh. Da moal dipelet. Ngaran wae. Saha ngaran neng teh? Isin. Isin keun Era kunaon? Nami Abi Isin Kuraesin. Oh, pai. Oh, ngaranna isin Quraisy. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan, jangan malu-malu. Nah handelem aya katineng. Dengekeun atuh. Teu kudu ditanyakeun asinen mah da moal ngaku gadis atau randana. Aya cirina, Pak. Nah kumaha cara ngabedakeun randa atawa gadisna? Dengekeun dina kiihna. Intip ai kiih Nah kumaha sede? Beda lamun kiih parawan mah seprit. Bener. Seprit. Aya Seprit. aya Mun kiih nyicip. randa Coca-Cola. Aya beda tuh. Lamun kiih nini dorotot hoang. Bos. Tak kamari Agustusan di lemur aing mah lomba newak manuk make bobogaan awewe. Oh ya budak parawan ngajegang teu di calana di kebon. Bener euy nyalabeurkeun manuk teh euy. Nya atuh dari Biit teu. tikukur campurileung daratang. Nepi kaon. Nini bung eleh. Mata. Bubulucun eta nini ngajegang di kebon. Lain manuk udah datang teh euy. Naon wae? Bagong, careuh, bayawa, buaya. Setum. Doser. Kahile-hile orok datang. Sayang bagong. Ya, Punten nuju serak. nya da maklum geus manggung. Seur manggung. Sanes ngedukeun sumur. Siga teh manggung. Lagu India laguna Man. Nya sok. Urusnya haram tetihe mirpi cupe teti bacang isi nina jana cendere kia tetihe Anjir. Urusnya haram tetihe Birbi cupete Darek nyium itu mah bisi lain muhrim belegung situ. Kan babari kapangaruhan. lagu Sunda anu nya Neng mah. serat salira Aduh. nu katampi ni kamari tepat jaipung yang di goyang Apa?
hap. Nah salira teh kitu. Mama kejeng di dalam. Serat salira. Nu katampi bagi tadi. Lagu klasik kan. Kan tenan anjing. Tenang saya koplo. Kan tenan monggo ewu. Nah. Nyata saya teh kapake mah. Aku buru ke Arab we di kuring mah TKW ah. Jeung mereka itu. Itu lain oge. Kudungan. Kan maeda bisa tuang sit Siliwangi mah dinyanyikeun make calung oge. Bisa gitu bisa. Calung komplit. Udar soge alus. Baheula kakajangan. Kacapangan. Kacapangan. Zaman ngadeg galuh Pak Udin. Galuh pakuan. Nu kamasyhur pajar maneh. Pajajara. Pajaratan. Nanang naning. Nanu naning. Assalamualaikum. Salam. Napakeun abdi ti seni calung makar saluyu. Mekar saluyu. Kadang-kadang saluyu, kadang-kadang henteu tapi teh. Ieu dalam Mohon. salung teh ieu. Ketuana abdi, calung kaduana abdi, anggotana abdi, Paingan. bendaharana abdi, Paingan nu nanggapna ge abdi, penonton ge abdi we sorangan. Paingan sorangan. Hayu nu munut lagu naon we teh Kang? Wangsit Siliwangi, baheula. Tuh, kaca banget. Baheula. Zaman ngadu, kalupakuan, Waduh. kamasyhur, Doh. pajajaran, nunang nanu. Satu acan kena lagu Wangsit Siliwangi, Ya naon heula? urang lagukeun heula dina laguna Daun Pugur. Daun pugur heula. Gerah. Daun Pugur. Insya. Daun pugur ngagarantung Magarantung ieu. dihandapeun Ki Jeremy. Nah ngalaket deui gitu. Ganti laguna ganti. Ganti ah. Allah punten gentos laguna gentos ya. Teu ngeunah. Laguna Cinta Urang gerah. Sok cinta urang. Angkat deui ya. Cinta urang ngagarantung Magarantung keneh wae. sangagarantung wae Nahanya. kasimbutan Ki Jeremy. Hap. Asa sarua lagu teh. Gentos laguna gentos lah. Ganti manya sarua nu bieu keneh. Kolor baseuh judulna. Tah eta bid. Kolor baseuh judulna. Beda kolor baseuh mah geura. Lagu anyar ya, ciptaan Uko Hendarto. Aduh. Angkat deui ya. Kolor baseuh ngagarantung Nah ngagantung deui wae. nah handapeun Ki Jeremy. Balik sia goblok. Balik setan. Hayang bayar. Ari bayaran teuing. Nepi ka kitu da dawan eta sia. Paingan teu payu rombongan. Paingan teu payu eta rombonganana heuh. Magarantung. Lagu tepang sono urang hiburannya nama itu hiburan terek naon atuh sulap. Emang bisa sulap gitu kamari ge sukses kumaha eta sulapna kamari tai hayam di kurungan ku baskom barang dicokot baskom nerobah belegug
jadi naon jadi tikotok eta keneh belegug atuh ti hayam jeung tikotok mah sarua wae ayo ampun deui di dieu mah lalaguan teh loba macamna sabab geus asup ka wilayah Cirebon lagune Tarling Cirebonan tak sebut arane sing aku inget bae tak gejuh bumine supaya pada ridone awan kebayang sing bengi jadi impian hati penasaran kelingan bae sampean wong Cirebon Ya, wong lagone Tarling Tarling Cirebon. cik lamun ka Jawa Timur bisa lagu naon campur sari aya Campur sari aya. Ini stasiun balapan Puto Solo sing dadi kenangan kowe karo aku naliko ngeter kelungamu hebat aing teh aduh Eta teh. cik ayeuna lagu luar Jawa lagu Medan aing bisa Tah Medan itu puntas. Sik si batu manika menipar joget sor manigonta menina manginga si Bambang karejula jula si Bambang karejula jula sik si batu manika menipar joget sor manigonta menina manginga si Bambang karejula jula si Bambang karejula jula mandulu tiba pale mandulu tiba pale ala tiba mandulu tiba pale Medan oh Lain ku kitu nama motekar. Medan Motekar siapa? lagu mana Ambon aya aing Nah, Amon. Abuse kokon daun ya rabe sorong ke kiri sorong Hei. main lain tuh ya kecampuran ku lagu anak-anak sorry Abuse kokon daun ya rabe sorendoreri awu blensu banine ma bagi pasi arab abi akswara war arab abi ari ak jungungu Go. nah cek aing oge ulah kagak apa aing mah laguan mah komplit cik ayeuna aya lagu daerah ieu lain campur sari lagu baheula lagu Jawa Ya lagu Jawa. oh aya gundul pacul Eta lagu si gundul pacul kembelengan gundul pacul kembelengan hap ayeuna temana Agustusan lagu halo Bandung siap halo Bandung dung gundul pacul halo Bandung dung salah. Ge kabawakeun euy Kabawakeun ku si Gundul. kumaha halo Bandung teh poho deui halo Bandung ibu kota perih beuteung priangan jurig priangan halo Bandung geus gundul pacul atuh siap gundul pacul dah aing Jadi kabawakeun deui aing matakna anu bener menjiwai lagu teh urang teh kudu apal eusianana heula eta lagu teh menang saha kabeh lagu menang tukang ngaput siapa ada ngomong teh jauh-jauh. maknya aya lagu menang tukang ngaput cece Jauh-jauh. lagu mah lain menang tukang ngaput tapi menang musisi sok urang talaah sejarahna apa Kang Cepot musik jazz apa dicokot tina baju jazz Tuh. baju jazz menang saha tukang ngaput apa musik rock apa dicokot tina pakaian awewe nu kahandapna underrock underrock menang saha tukang ngaput tuh apa musik pop apa dicokot tina calana awewe anu pondok calana pop menang saha tukang ngaput dangdut ge menang tukang ngaput Eta mah lain. oh weuh baju dangdut dek na ganti kuce ku sia oh nyai bener menang tukang
tukang haput. Bener. Sok matakna sing bener lamun rek nyanyi. Rek lagu naon sok. Dewek mah lagu anak-anak. Da loba barudak leutik kudu kahibur. Nah iya. Hasna kowe bebas. Rek lagu anak-anak, lagu kolot bebas. Buat anak-anak semuanya. Anak-anak SD dan TK. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk dik dak dik duk dik dak dik duk dik dak dik duk dik dak suara sepatu kuda. Eta keur budak SD. Ai keur budak SMP SMA aya laguna. Aya. Pada hari Sunday I'm follow Father to City. Naik delman is beautiful I'm situ dowen. Duduk samping Padri per yang sedang walking. Mengendarai horse supaya a good walknya. Oh yes oh no. Oh yes oh no malain sorak kuda gelo. Sora naon? Sora nu gelo keur kukudaan. I'm sorry. Cik, ayeuna lagu keur bapak-bapak, ibu-ibu. Aya, keur Pak Kades ieu. Aya, Pak Kades. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Oh, benar. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ya. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Aduh dik dak dik duk, duduk duk, dik dak dik duk, dik dak dik duk, dik dak dik duk, dik dak dik duk, ari duk duk cunggung. Ciker urang Cirebon, karek nyeun keur urang Garut. Heuh sok kene keur urang Garut. Kang Cirebon make deui. Pada hari Minggu ku turut aya ke Garut. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda bari jeung gagaro. Hap. Paur da mah teu kainya. Loba barudak leutik sia teh. Geus masalah. Loba barudak leutik tong dituluykeun. Ari sia tong dituluykeun kumaha? Nyurigakeun tungtungna. Nya Gus Sidik palaur teman. Paur teman Gus Sidik. Nyurigakeun kumaha? Pada hari Minggu ku turut aya ke Garut. Foto. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Ut deui wae. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda bari jeung gagaro tarang. Jauh teman. Oh, tarang sugan teh naon mani reuwas. Tapi da kudu murwakanti atuh. Mun mimitina we. Lamun a we. Lamun i we. Lamun wungkul we. Reuwas aing. Eta mah juga urang Jakarta ngajak museup ka aing. Cing. Apa kabar Mek? Baik ceng teh Mek. Anyar. Mari kita nguseup Mek. Hayu Mek. Karesepna kan. Pas menang lauk tawes giriwil tawes Mek. Menang kancra giriwil kancra Mek. Pas menang gurame Siap. giriwil gurame coy bro Mek. Paurna teh eta we eta teh. Sok sieun nyanyi atuh. Nya aing wae nu nyanyi. Sekali sewang da gajina ge sarua rata tuh. Kuring mah lagu untuk anak-anak saja. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ih, mani teu ngeunaheun sorana amit-amit. Tehnya.
kita mah kade. Siang boro-boro nyanyi hitut ke silung siang mah. Gedean saeutik gedean ami teu cempreng teuing. Ya atuh ame bentenger. Kadal di hop. Lain di gedean cak-cak jadi kadal goblok. Sorasia gedean. Aing bisa lebih gede di sia atuh. Buaya di dinding, diam-diam ngagegag, datang seekor beko lalu dikeruk. Bisa aing lebih gede. Lamun nyanyikeun lagu anak-anak, sabawa ayeuna barudak na geus palinter, make gaya band. Matak deweke nyieun grup band ayeuna. Batur nyieun grup band Gigi, aing nyieun grup band Huntu. Inilah grup band Gigi Arman Maulana. Nah, inilah grup band Huntu dengan vokalis Cepot Maung Bandung. Aduh apa deket wan. Batur mah grup band Gigi aing Huntu. Batur Pagetos aing Patuker. Batur Cangcuter aing Slempakter. Halus. Sok eta lagu nyanyikeun ku gaya lagu band. Contohnya kuburan band. Kuburan band teh nu mana? Aduh, teu gaul lupa. Cuma lupa syairnya. Ingat. Cuma ingat kuncinya. Cemimin, ceromlah, cetati, kaci ledung. Tuh. Eta teh kuburan band. Weh, sah teh. Pak Komarudin di Banjarharjo Brebes tebih-tebih teh rek nganteuran duit teh ka aing si orang teh. Padahal mah teu kadang ngarepotkeun ditransferkeun atuh Pak Haji. Heuh. Bari jeung harejo duit teh mun bareureum nya. Duh ampun aing mah. Atah keneh meureun. Atah keneh kaburu aya wayang di dieu ala we meureun. Pak Haji. Pakut dongkap-dongkap. Oke panderi meureunneun. Ku Pak Haji di Witian. Panglaris, nuhun Pak Haji hatur nuhun. Alah, Pak Haji. Ridho Pak Haji. Ikhlas Pak Haji. Tambahan deui atuh. Tambahan deui atuh. Ari ikhlas mah nya tadi tambahan. Modok tuh. Ari ikhlas mah gitu. Kecuali teu ikhlas gitu. Bebas tambah nama. Weh, jeung isim-isim na dibikeun. Aduh, aing mah curiga ieu mah. Aduh, nuhun. Ikhlas Pak Haji. Aduh. Berarti teu ikhlas terakhir mah euy. Nuhun ka Pak Haji Komarudin. Di Banjarharjo, Brebes teh can teh Pak Kades belum Pak Kubu. Pak Haji saya teh Komarudin. Oh Komar. Naon bedana Komar jeung Korma? Oh, naon bedana? Korma masih kina hiji. Ari Komar tanyakeun ka pamajikanana sabaraha kina gitu. Nuhun Pak Haji. Sehingga gentosan deh manglipat-lipat ganda amin. Ngantos nu sanesnakeun deh urang keureuyeukkeun. Ci, kumaha nyanyi cicak di dinding make versi kuburan band gampang. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Sia kurang kap dah. Kurang saeutik lah hampura we tuh. Eta versi kuburan band. Aya keneh, aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12. Cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap.
cicak jadi nyamuk, Jadi nyamuk. sapi jadi nyamuk, Jadi nyamuk. munding jadi nyamuk, Jadi nyamuk. ayam jadi nyamuk, Jadi nyamuk. ai nyamuk jadi naon, jadi loba belegu. Oh bener. Ya atuh sia teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk, nyamuk jadi loba sia teh. Hebat, oh itu ahli musik atuh. Aya keneh? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Caca Handika. Cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Gelo aing teh ya. Aduh, dilawan. Aya keneh? Aya. Ayo can datang. Aya naon nu can datang? Pak Kubu. Pak Umumnya kalau disusulan mah kahandapnya. Teuing mun teu ngartieun Sunda. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Nining Meida. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk mojang priangan, andi gegel nyamuk. Aya keneh? Aya. Aing teh ahli musik. Lagu saha deui? Lagu ibu-ibu pengajian masjid. Judulnya Cicak di Dinding. Cicak di dinding, diam merayap. Ayo urang berjamaah salat maghrib. Datang seekor nyamuk, maghrib na teu jadi. Manya gara-gara saha itu panaon? Paku wakilna. Oh kena penting menepi duit na we atuh. Anu penting apa ku sararehat sadayana. Sok atuh wakilna ka dieu urang bagi 2 50-50. Mun paku mere 200 keur didinya 10.000. Bener. Eta 50-50. Assalamualaikum. Aduh, karosopo iki? Salambar. Ti saha ieu? Pak Kubu cepet lumayan eta salambar deui tong dibawa deui di saya Pak Kubu kene Pak Kubu 2 Eta salambar deui. eta doraka lamun dibawa deui tah dosa mun dibawa deui teh 3 tuh karek 3 eta 3 deui ka dieu keun bisi. Aduh nuhun. Ti Pak Kuwu teh. Pak Kuwu nuhun, Pak Kuwu. Eta dibawa deui hiji. Terima kasih Pak Kuwu. Mudah-mudahan panjang yuswa. Mudah-mudahan sing amanah karena jabatan yang diembannya sekarang. Dan mudah-mudahan atuh buku-buku nage nyawer ka dewek gitu. Pilaku Pak Kubu na wungkul. Da loba atuh padi dieu teh. Matakna kudu nyanyi anu bener laguna sok ame disawer. Siapa? Nyanyi Tolong bro, nada dasar bro. Biasa Kang di nasol. Ulah di nasol atuh. Pan sora aing ge sora sesa atuh. Pindahkeun. Mana? Idgom bilaguna. Nostalgia masa berpacar di pacaran ada yang tak dapat kulubui kelupakan terbayang-bayang di mata tak luput dari pandangan Allah
nanti sia nu goblok mah abang deket masjid aing keur nyanyi di aminan sia mah hari hari aing keur salat di suguhan Cikopi bedanya itu kalah batal sia teh teu meunang kitu atuh euy urang nyanyi duet jeung kuring duet teh naon duit nami bagi dua di dinya ngeunah menang duit mah nya kuring teu menang oh duit nyanyi duet kumaha maksudna duet nyanyi duaan duet tenang ari duet teh duaan lamun sorangan Solo mun tiluan Purwokerto tiluan mun opatan Surabaya tuluy ya mun limaan Blitar beki kawetan. mun gedepan rek Poli simple lagu India jeung aing sok keur dikenang eta teh India tumpak cudede manihara rese nah kajeun numpak embe bae nah kitu kumaha sarua ngeunahe ada sarua ngeunahna hayang nu ngajendil sagede naon sagede gurandil tuluy di kumaha hampir kukuring dipedil aipek teh sing horeng teh magicom dah siapa ini jauh-jauh deh rampes alah sae samulina sareng bapak saya teh bapak Kesra aduh abdi keur nyanyi ngaganggu bapak mah bade naon tos lami teu patepang nyai patepang unggul mah teu naon kudu mere duit atuh abdi mah cowo matre daya perubahan beureum wae nya kapoe biasa teh nya kita ngomong teh kadalang ka cepot ieu teh kumaha kumaha dewek nyanyi teh apa diajar proses hidup itu naon wajib cililin oh wangsit silih bebeut naon wangsit Siliwangi siap sabarahaeun sadayana keula aya nu 100.000 aya nu 50.000 oh eta mah sadayana oh ari nu 50.000 teh make goong hari 20 teh make sinden teu make sinden make panggungnya wungkul aduh siap kayak urang nyanyikeun ku sindennya wangsit Siliwangi ya sacara wangsit curiga di amplopan meleutik jerona euy demi Allah aing curiga aing mah curiga di amplopan mah aing mah udah penting barokahna paknya margi di grup ieu kami artos panyawer tara dibagikeun nah kitu tapi sok disumbangkeun ka murang kali yatim piatu setuju mata ulah alit-alit sok sing ageng sangkan jadi sesuatu keur murang kali yatim piatuna kaleresan pun bojo teh dirorompok yatim piatu Setuju hayang ka pamajikan siakeun paehan heula mitosiana tuh nya mangga wang dilagukeun kahiji patepang sono kadua wangsit Siliwangi katilu bambung hideung kaopat geus wayahna asa diberena ke ku dewek laguna mah ka dieu titipkeun duitna kitu padahal mah nya ka dina tepang sono urang dipanggilan hiji-hijinya siapkeun we kitu lah atuh meni ngaririweuh teuing ka dieu mun itu apal basa-basi pisan Assalamualaikum sinena sinaka dieu atuh lain men telagu wangsit Siliwangi
duh sinden panggil sinden ieu menang duit euy mawa urang gelut so kayaknya ulah gelut oh urang mah kudu eta we lah kumaha atuh lamun kapanggih ku batur itu make kopeah garelut boro we saagama nepi ka garelut pasti eta cenah parebut kunut cenah kitu disebut parbut saihwan rek gelut piraku tipan ai jeung sia teh musuh so teh syariatna dah hakikatna mah kuring jeung di dinya teh sarua kumaha sarua boga rasa sok jeung di dinya ari gula kumaha rasana amis cek kuring ge amis sakarasa sakanyeri uyah cek di dinya mahal asin ayo asin cek kuring ge asin mahal bener jadi kumaha itu ulah papaseaan tipan ngajalankeun tugas urang mah paseana nu ieu we anu aman tentram urang silihina saha nu ambek eta nu eleh saha anu ambek eta anu eleh saha heula anu ngahina kuring heula janjian geus aing heula suten sok ucing berit dihakan ucing menang berit menang beri jadi nu menang aing berit nya berit da menang ieu anjing sia jeung goblok da menang berit pan berit melihakan ucing belikan deui sok ucing berit dihakan ucing menang berit oh nya menang beritnya aing berit sok ganti beri berit ucing berit dihakan ucing menang piala bergilir jadi nu menang aing ucing anjing sia wae goblok anu menang teh goblok ieu mah kaciri sia teh dimanipulasi teh sok atuh maneh heula ngahina kuring sok lamun maneh ambek berarti kuring eleh siap kuat iman ieu mah ngaran teh dawala irung panjang lamun milu main bal moal bisa kaburu offset sabab irung hareup teuing heulaan eta heulaan nonyol enggak bener disidik-sidik maneh mah lain jalma tapi beungeut kieu mah jiga jahe ari jahe paling banter alusna pake nyobek jahe mah sakitu kakuatanna teh jadi hate je aing nyeri mah nyeri tapi dah tapi ambakeun ih si anjing sabar ya jalma ari huntuna hiji gedung tilu bonang dua ronggeng ngurilingan damar huntu tilu coplok dua nangkring jiga huntu semar ih anjing ala hari-hari dawala teh make kopeah tapi kopeah kita teh menang mau soalna dawala mah jalma sangsara heureut pakeun pungsat pahan ongkos ka Panongan Lor ge pamere Pak Haji Komarudin sia teu modal sorangan malah dahar ge satahun sakali malah lain kejo dahar ge huud aji kuatan bisa dia jalma yeuh nges sok maneheun ka aing halus maneh mah penampilan di kopea nya heueuh eta huntu maneh beres kitu ngajajar tiga pager kecamatan kamari mah dibehel ieu teh nah dicoplokeun lain dicoplokeun ka teu kadeureuy wae mantap rek diganti ku pager tralis ieu mah anjing teh nyeri hate gini didinya sarua manusia kuring sarua manusia bener kuring dilahirkeun didinya dilahirkeun ngan beda sistemna beda memang beda bener ari kuring mah dilahirkeun teh dinini paraji
di nini berang pas borojol teh diadanan kupun bapak bener hari aing mah teh da bapana keur di Jakarta hari teh diadanan teh ku kabogoh indung aing kan ari masalah diadanan mah ngan di dinya mah lahirna teh can 8 bulan apal si goblok apalan gitu bani apal gitu apal sejarah anak maneh mah karek 7 bulan prematur eta ge teu kahaja lahirna teh indung maneh keur pilek tuluy bersin keluar maneh tina irung indung maneh ngahiji jeung leho tah jadi maneh ka leho teh pernah adi lamun ka korong pernah lanceuk anjing ngahina sia goblok eles ya toba gitu gelut manu gampang karek menang hiji tanu lahir tina leho teh aya keneh anu lahirna lain tina rahim aya anu di-download oge lahirna teh di-download pas keur ngalahirkeun bea kuota atuh teu kaluar kabeh Allah tingalipun lanceuk ya modar maneh rek ngalamar eta awewe bener modar pek wah apik tendangan Jet Li wah percaya apa Jet Li naon mesin peragi nyedot cai jet pump oh jet pump teh lanceukna Jet Li bener udang sia wah kasebelan maneh wah iya 2-0 anjir kamalina nikah diri anjing cerek berkosa aing sia duh goblok itu beunang heeh wah beauty wah aduh haya aduh acan goblok geulaan sia mah aduh moal nyerah aing di nu lega dor udang siup iuk urang ajari apa wah Allah ulah ditonggeng-tonggeng bisi lecet sok ditonggengkeun sia ku aing diremasonan sia golna ulah ampun aing mah ulah disakopet daunkeun sakompet kitu teh heuh aduh mana tahan aduh mana tahan kalau ingin berkenalan hendaknya jangan di jalan kalau ingin berkenalan hendaknya jangan di jalan aduh iya aduh iya wah siap anu ju
nama anda dawala Iya. bener bagja sahangaran anjeun Mamat oh Mamat teh ieu urang mana Kacamatan Maja oh urang Majalengka urang Maja pamajikan sarua urang Maja kagak urang mana Talaga oh ngumara di Maja teh lain eta ngomong mani awungkul kagak apa-apa asal pas kana pamaksadan asal napak dan kagak salah lamun nyebut I A saja lamun nyebut O A saja mau nyebut A sama saja tama cik ayeuna kukuring di tes mun nyebut hulu mastaka panon mata irung alat napas celi alat nangkap kata-kata sungut paham leungeun pandangan huntu alat nyacag kadaharan beteng wadah kadaharan suku alat ngalangkah pingping paha bujur pantat ngisingna calana kababayan refleks ngajawab nama cik lamun nyebutkeun toke baraya cak-cak oh lamun nyebutkeun ucing anak macan komodo kadal badag buaya kakaknya bayawak si goblok bener tapi bus kendaraan badag truk kendaraan mawaan barang elep kendaraan mawa panayagan wayang oh bener kereta api kendaraan panjang kapal mah sama bangsat oh bener sugan terek kendaraan yang ngalayang sugan EP kapal mah saruh kapal cik awewe kendaraan atas ranjang ibu-ibu kahayangna yang bapak yang panjang-panjang bisa nyanyi langgam apa eling-eling mangka eling dakwa-dakwa mangka dakwa rumingkang di bumi alam ngalalana kamar capada dharma wawayangan bae dharma wawayangan saja raga taya pangawasa sama saja tama nafsu nu mantak kaduhung amarah yang mantak kanjaka badan anu katempuhan badan yang kadalang sara ganti laguna apa kinanti cik lamun nyebut kinanti naon gampang baraya asmarandana budak leutik bisa ngapung anak-anak dapat ngalayang babaku ngapung na peuting ngalayangna malam-malam muriling kakalayangan ngalayang kakalayangan neangan nu amis-amis kahayangnya yang kagak asam-asam sarupaning buah-buahan ganas nangka salak dan balanya naon bae sakapanggih apa aja yang adanya bener lagu dangdut mangga Bang Toyib nah kagak pulang-pulang anakmu ngaruh kutuk na bangku gampang mamangnya tatang nah emang si Toyib teh mamang si tatang bener mamangnya tatang nah kagak datang anak anda wow
ngarukutuk na bangku teh kababayan. Ari maneh boga dulur? Ada. Sabaraha? 8. Loba geuning banyak. Saha ngaranna? Ahmad, Mamang, Tatang, Karman, Darya, Salman. Aya awewean? Aya. Saha? Anah. Oh. Ari indung bapak aya keneh, mamah mah aya. Ari bapak dah wafat. Kunaon? Ragrag. Ragrag kumaha? Pas hajat. Aya anah datang. Kata anah, abah. Hayang nang kaasak abah. Ngalalah. Anah mah manja ka abah. Abah kalanyat kana tangkal. Kalacat kana tangkal nangka, ngala nangka asak. Pas na tangkal nangka, aya hap-hap badag ngagarayam kana paha abah. Abah kagak tahan, kalayang brak nangkarakna sawasaan. Wah parah, pantatna rangsak, paha na patah, dada na dadas, malah darah ngabayabah. Tuluy paeh didinya kagak. Dibawa ke mana? Ka Ranca Badak. Oh, ka rumah sakit Hasan Sadikin meureunnya. Kata satpam, Kang, abah kan awakna badag. Kagak tahan saya mah, bawa saja kana balangkar. Tuluy saya bawa kana balangkar. Dibawa ke mana? Ka kamar salapan. Indung maneh nyahoeun? Nya apal. Tisaha tatangga mawa kabar. Datang indung maneh? Ya datang. Mawa naon? Mawa kadaharan kahayang abah. Da mamah saya nyaah ka abah. Naon kadaharanana? Martabak, bacang, bala-bala, baraya bala-bala. Oge hu meureunnya. Papanggih teu indung maneh jeung abah maneh? Kagak. Nah, salah kamar. Salah kamar kumaha? Pan abah saya rawat pada kamar salapan. Ari indung maneh kalah ka kamar genep. Kumaha? Kalah ka kamar genep. Eta geuning bisa, eta lain nyebut A oge. Aji kacaletot aing poho. Bina-bina deui. Nah, kamalina. Tulung modar si woi. Modar sanggup aing. Halo wing deuk paeh mang jig lamun betah di akhirat WA ka aing. Aduh ampun mang ka dieu sakedeung sudi najis rek neungeul ka aing lain ka dieu mang ka dieu aya amanat naon hayang beunghar hayang usaha anjing atuh goblok sia mah bisi maneh hayang beunghar aing boga harta karun duit lain pinten lain emas tah eta emas koneng nama saruangan biye goblok eta mah lain harta karun harta kadut sia teh aduh ampun mah aduh ieu nyawa geus mendek tina irung lain nyawa goblok eta mah korong
aduh nyebut aduh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la aye astagfirullahaladzim kieu ari jamaah jauh ti masjid teh gitu jelema kadang-kadang loba jalma masuk ke masjid tapi poho jalan ke masjid tah eta kumaha contohnya hari balik di masjid batur ngomongkeun batur miluan kene balik di masjid beres sholat berjamaah batur ngagosip miluan goreng hate ta eta jalma masuk ke masjid tapi poho jalan ke masjid aduh mang ampun mang nyebut teu aya deui sok teu aya deui nu dipika cinta iwal anjeun teu aya deui anu pangsayangna iwal anjeun geuning kitu jadina geuning kieu jadina iwal anjeun anu heman tur dar der dor astagfirullahaladzim aduh innalillahi wa inna ilaihi rajiun sahadu pae oh acan goblok teh suwe teh geus modar saya teh aduh geus modar mawa ka inna ilahi bisi ngomong deui geus modar acan hei geus modar acan sombong sia karek pae sakali kitu nembalan daripada disebut sombong geus oh nya nuhun atuh sami-sami ayo jangan